Kajian kitab Kifayatul Azkiya bait pertama halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Baca sarang. Alhamdu ari sadaya jenis puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah al muwaffiqi anu masihan taufik lil ula kana kaluhuran hamdan kalawan pujian yuwafi anu ngabandingan itu hamdan birrahu kana kasayan ti Allah al mutakamila anu sampurna. Sundana nyanggakeun puji ka Allah anu masihan tulung kalayan muji nyukuran nikmat salila lila. Sarang nyanggakeun puji ka Allah masihan tulung kalayan muji nyukuran nikmat salila lila. Baharna bahar kamil, setiap syair diujungi dengan la, wazan terakhir make la, mutakamila. Maka Sundana ge diseimbangkeun jadi salila lila. Badaan atas sabadayan ngadatangkeun musannif bil basmalati kana maos bismillah. Sana tahmuji musannif bil hamdalati ku macakeun hamdalah. Alhamdulillah. Iktidaan karena nuturkeun bil kitabi kana kitab Al-Qur'an Al-Azizi anu mulia. Wa amalan jeung karena ngamalkeun bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam kana dawuhan sallallahu alaihi wasallam. Innallaha azza wa jalla yuhibbu ayyuhmada. Innallaha saestuna Gusti Allah azza maha mulia Allah wa jalla jeung maha agung Allah yuhibbu tamaka cinta Allah ayyuhmada kana ye dipuji Allah. Wa akhraja jeung geus ngaluarkeun sa Ad-Dailimi Syekh Ad-Dailimi marfu'an barina hadis marfu kana hadis innallaha yuhibbul hamda yuhmadu bihi liyusiba hamidahu. Innallaha saestuna Allah yuhibbu tamika cinta Allah alhamda kana pujian yuhmadu anu dipuji Allah bihi kuitu alhamdu liyusiba pikeun yen ngaganjar Allah hamidahu ka jalma nu muji ka Allah wa ja'ala jeung ngajadikeun Allah alhamda kana pujian li nafsihi pikeun zat Allah zikron kana jadi eling wali ibadihi jeung pikeun pirang-pirang hamba Allah zukhron kana simpenan. Ari muji ka Allah teh dibacakeun ka Allah dikasupkeun kana zikir hikmahna ti Allah ku dipuji ka hambana ngajadikeun simpenan pahala. Wa fil badril muniri jeung eta tetepna kitab al badrul munir anhu katampi ti kanjing Nabi alaihi salam hamdullahi amanun lin ni'mati min zawaliha
Hamdulillahi ari muji ka Allah amanun eta ngajadikeun keamanan lin ni'mati pikeun nikmat min zawaliha tina leungitna nikmat. Jadi nu matak ngawetkeun nikmat mah kumuji. Maka eta puji jadi garansi keamanan tina hilangna nikmat. Wa anhu jeung katampi ti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam man labisa thawban faqala man ari sahabe jalmana labisa nu make ieu man thawban kana pakaian faqala tuluy ngucapkeun ieu man alhamdulillah kana lapad alhamdulillah alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tepagungan Allah allazi anu kasa anu geus makean lazini ka kaula hadza thawba kana ieu pakaian min gueri haulin bari teu aya daya upaya minni ti kaula wala quwwatin jeung teu kakuatan gufira bakal dihampura lahu pikeun ieu si man naon madosa taqaddama nu geus ti heula ieu ma min tanbitna dosana ieu man. Ieu doa membaca memakai pakaian alhamdulillahilladzi kasani hadzal sauba min ghairi haulin minni wala quwwah. Ku ayana hamdu nu eta matak dihampura dosa. Saterasna menjelaskan tentang pangabdolna redaksi pujian. Wa abdul mahamidi jeung ari pangabdol abdolna pirang-pirang segat atau redaksi pujian ayyaqula tain ngucapkeun jalma alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah sadaya puji lillahi tetepanguan Allah hamdan kalawan pujian yuwafi anu nyumpanan hamdan ni'amahu kana pirang-pirang nikmati Allah wa yukafi'u jeung nyukupkeun ieu hamdan atau ngabandingan mazidahu kana tambah-tambahna itu ni'am nikmat. 5 karena perkara waroda anu geus datang itu emmah annallaha saestuna Allah lama ahbata samang-samang sanurunkeun Allah Adam maka Nabi Adam ilal ardi ka bumi qala nyaurkeun Nabi Adam ya rabbi allimnil makasib ya rabbi he pangeran kami alli muga ngawurukan Gusti ni ka kaula al makasiba kana pirang-pirang jalan kasab kala jalan-jalan usaha wa alim juga ngawurukan Gusti ni ka kaula kalimatan kana hiji kalimat tajma'u anu ngumpulkeun kalimat li kapikeun kaula fiha inna ieu kalimat al mahamida kana pirang-pirang pujian fa auha tuluy ngawahyukeun sallallahu taala Allah taala ilaihi ka Nabi Adam an kana saestuna kalakuan jeung tingkah kul kudu ngucapkeun anjeun salasan kana 3 kali inda kulli sabahin dina nalika saban-saban isuk-isuk wa masain jeung saban-saban sore-sore ucapkeun kana lapad alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lapad hamdu anu nembe eta berarti pangabdolna kalimat pujian. Walihadza jeung karna ieu kaul law halafa lamun masumpah sa insanun jalma sumpahna kana lapad la yahmadanna yakin bakal muji ieu si insan Allah Gusti Allah bimajami'il mahamidi ku pirang-pirang nu ngumpulkeun kana pirang-pirang kalimat pujian fal yakul tak kudu ngucapkeun bae ieu si insan hadza kana ieu kaul qala nyaurkeun sa ba'dul arifin sebagian para alifin alhamdulillahi ay lapad alhamdulillah samaniyatu ahrufin eta 8 pirang-pirang huruf hiji hamzah 2 lam 3 ha 4 mim 5 dal 6 lam 7 lam double 8 ha eta 8 kalimat pujian ka abwabil jannati sapertikeun pirang-pirang pintu-pintu surga. Sami jumlahna hamdalah jeung pintu surga. Maka asrarna rahasiahna faman mangka sahabe jalma qala ngucapkeun ieu man ha kana alhamdulillah
min sofain qalbin tina bersihna hate istahaqqo tah narima ngahak ieu man ayadkhula kana yen asub ieu man al jannata ka surga min ayyiha tina anu mana bae itu abwabil jannah saa karep ieu man fayakhtar tahmilih ieu man bainaha antara itu abwabul jannah ikraman karena ngamulyakeun wala yakhtaru jeung moal milih ieu si iman illa maka jabakana perkara sabaqa nu geus teu heula ieu ma fi ilmihi ta'ala ina panguninga Allah taala annahu kana saestuna ieu si iman yadkhulu eta bakal asub ieu iman minhu tina itu bab tina itu pintu atau ma sabaqa fi ilmihi. Komentar lafaz wa qaluhu sareng ari kasauran musannif al muwaffiqu lil ula lapad al muwaffiqu lil ula ay liktisabi asbabil ula tegasna ma Allah al muwaffiqu anu masihan taufik lil ula kana kaluhuran tegasna liktisabi asbabil ula pikeun ngasab atau ngusahakeun pirang-pirang sabab kaluhuran kataatillahi seperti taat ka Allah wa taati rasulih jeung taat ka rasulna Allah sallallahu alaihi wasallam ma'al mahabbati sartana cinta atama tinu sampurna lahuma kana itu taatullah jeung taati rasulih wa taufiqu jeung ngaran taufik ma'nahu eta ari makna taufik lugatan menurut lugat muwafaqatus syai'i lis-syai'i eta ngakuran hiji perkara kana hiji perkara wastilahan jeung ari ngaran taufik ceuk istilah khalqu qudrati taati eta diciptakeun kemampuan pikeun taat wa da'iyati jeung anu ngajurung ngadorong ilaiha kana ieu taat fil abdi di hiji hamba. Definisi taufik menurut lugat cocok, akur atau muwafaqatus syai'i lis syai'i. Ngasupkeun bedog kana sarangkana cocok. Ngasupkeun duit kana dompet cocok. Ngasupkeun duit kana sarangka bedog salah, teu cocok. Tah kudu pas. Jadi muwafaq taufik berarti pas secara lugat. Taufik secara istilah adalah diri diberi kemampuan untuk melaksanakan taat. Ngaji teh taat, daek ngaji berarti taufik. Banyak orang di luar sana yang ingin belajar tapi tidak diberikan kemampuan untuk mengikuti pelajaran. Berarti teu meunang taufik. Fal kafiru mangkali jalma nu kafir goeru muwafaqin eta anu teu dibere taufik di adami da'iyati karena teu aya anu ngadorong fihi di si kafir teu aya anu ngadorong di si kafir kana ketaat wa yashhadu jeung ngajadikeun dalil wa yushhadu jeung dijadikeun dalil lizalika kana itu maknahu mana taufik naon qauluhu ta'ala dawan Allah ta'ala faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam paman mangkari sahabe jalma na yurid anu rek ngarsakeun sa Allah Gusti Allah ayah dia kana yen masihan hidayah Allah ka ieu man yashrah tah ngajembarkeun Allah sadrahu kana dadana ieu man lil islami kana agama Islam ayaj'alu tegasna mangajadikeun Allah da'iyatahu kanu ngajurungna ka ieu man wa rugbatahu jeung resepna ieu man wa mahabbatahu jeung cintana ieu man ilaihi kana Islam wa qala jeung ngucapkeun sab'aduhum sebagian para ulama la hajata teu aya perluna ila ziyadati wa da'iyati ilaiha kana nambahan lapad wa da'iyati ilaiha. Menurut sebagian para ulama di definisi taufik di luhur
tekudu ditambah lapad wada'iyati ilaiha. Berarti cukup khalqu qudrati ta'ati. Sakitu cukup tanpa wada'iyati ilaiha. Naon sababna? Li'annal murada sakarna saestuna anu dimaksud bil qudrati kuasa mampu al aradu eta anyar datang al muqarinu anu ngabarengan li taati kana taat wal muqarinatu jeung ari nu ngabarengan kana taat mafqudatun eta nu dieuweukeun fil kafiri di jalma kafir fala yakunu maka teu kabuktian ieu si kafir muwafaqan eta nu dibere taufik. Itulah makna al muwaffiq atau taufik. Catatan kedua, wa qaluhu sareng ari kasauran musannif hamdan yuwafi birrahul mutakamil ay yafi tegasna mah nyukupkeun itu hamdan bi ihsanihi kana kahadean ti Allah wa birrihi jeung tegasna kahadean ti Allah al kamili anu sampurna wa yahtamilu jeung narima pantes naon annal murada kana saestuna nu dimaksud yuqabilu eta ngabandingan itu hamdan wa yukafiu jeung tegasna ngupuan menyeimbangi atau ngabandingan keneh boleh wa yukafiu jeung ngabandingan itu hamdan birrahu kana kahadian ti Allah wa atiyatahu jeung kana paparin ti Allah wa haza sareng ari ieu yuqabilu wa yukafiu birrahu bihasabi zahir eta kalawan ngitung-ngitung zahir wa illa jeung lamun teu hasabi zahir fala yastati'u mangka teu mampu saha ahadun salah saurang ayyuhajiza kana yang ngabalas ieu ahad ni'amahu kana nikmat ti Allah subhanahu wa ta'ala wa zalika jeung ari itu fala yastati wahadun ayyuhajiza ni'amahu li adami isaiha karena henteu bisa kaitungna itu nikmat ni'am wa hasriha jeung karingkesna ni'am qala Allah ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu jeung lamun ngitung-ngitung maraneh kabeh nikmatallahi kana nikmati Allah la tuhsu eta moal bisa ngitung maraneh kabeh hal kana itu nikmatullah. Dina matan tercantum hamdan yuwafi birrahul mutakamila pujian anu mengimbangi kasayan ti Allah. Jadi etama sepanjang zahir. Atau tadi redaksi kata anu redaksi pujian nu pangsaena alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Sadaya puji kagungan Allah kalawan pujian anu nyumponan nikmat Allah. Jadi Allah mah ringan tuntutan ka urang teh. Allah mere nikmat urang ngucapkeun hamdalah eta sakitu geus saimbang secara dohir tapi secara hakikat mah seimbang teu henteu moal nya ku ngucapkeun hatur nuhun jadi lunas tapi Allah mah sangat murahna nikmati Allah dihatur nuhunkeun dengan mengucapkan hamdalah eta teh sudah seimbang cek tadi ge secara zahir secara batin mah belum seimbang soalnya nikmat Allah tidak terhitung wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jadi kesimpulan di bait pertama musannif masih menjelaskan tentang qadimah membacakan hamdalah. Selanjutnya bait kedua membacakan tentang sholawat. Summa salatu ala rasulil mustafa wal alima sahbin wa tibai wila summa salatu ala
Summa salatu tuluy ali rahmat ala rasuli eta tetep ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mustafa anu dipilih wal ali sareng ka kulawargina kanjing Nabi ma'a sahbin sarta sahabat-sahabat kanjing Nabi watiba'in sareng sarta pirang-pirang nunuturkeun atau pengikut-pengikutna wila barina tuluy-tuluy rahmat salam mugi tetep ka Kanjeng Nabi ka kulawargi sahabat Nabi tiba baheula rahmat mugi tetep ka Kanjeng Nabi sahabat Nabi tiba baheula. Kewajiban pengarang nomor kedua, kewajiban secara teori pengarangan kitab nyaeta membacakan sholawat. Ba'daan ata sabadayin ngadatangkeun musannif bil hamdalati kana macakeun hamdalah salasa tah katilu kalina musannif bis salati kana maoskeun sholawat ala nabi ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban musannif atau kesopanan dina ngaran 1 basmalah, 2 hamdalah, dan yang ketiga adalah sholawat. Imtisalan karena turut li amrillahi ta'ala karena perintah Allah ta'ala biha karena sholawat. Haitsu qala sakira-kira ngadawukeun Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ari ngadoakeun teh kudu akur jeung makomna. Ngan kulantaran ka Rasulullah mah perintahna dua, sallu berarti kudu macakeun sholat, alaihi wasallimu berarti kudu macakeun salam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kan Nabi Nusanes kitu naon-naon kitu teh. Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan keharusan. Kan nabi-nabi anu sanes mah cukup dengan sholawat atau salam. Maka biasanya Nabi Adam alaihi salam. Boleh gitu ge. Ngan untuk Rasulullah mah sebaiknya 2 sholawat dan salam sesuai dengan firman Allah. Anu kadua wali qalihi jeung kana dawuhan kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ari sahabe jalma sholla anu maca sholawat ieu man alayya ka qaula fi kitabina kitab lam tazal tahteureun eureum saha al malaikatu pirang-pirang malaikat tastagfiru eta nyuhunkeun pangampura itu malaikat lahu pikeun ieu simman madama salagi langgeng naon ismi ngaran kaula fi zalikal kitabi dina itu kitab. Kedua, barang siapa yang membacakan sholawat dina kitab, maksudnya lamun urang ngarang dimulaikan dengan sholawat, maka henti-hentinya istighfar malaikat. Ari urang mah karangan batur kita bisolawatan. Ya mudah-mudahan lah sebanding. Jadi sebetulnya lebih cenderung di hadis teh karena tata krama kesopanan ketika orang menyusun kitab usahakan jangan lupa membacakan shalawat. Wali qaulihi jeung kana dawuhan kanjing Nabi alaihi salam man ari sahabe jalma nasarro anu ngabungahkeun hukay iman naon ayyal qa kana yen patepung iman Allah ka Gusti Allah wa huwa bari ari Allah anhu ti iman radin eta nu ridho fal yuksir tah kudu ngalobakeun iman minas sholati tina maos sholawat alayya ka qaula wa qalihi jeung kana dawuhan kanjing Nabi alaihi salam
man ari sahabe jalmana aksara nu ngalobakeun itu man minas sholati tina maksudkeun sholawat alaya ka kaula fi hayatihi dina waktu keur hirupna ieu man amaro tah bakal marentahkeun insyaallah Gusti Allah jami'a makhluqati ka sakabeh pirang-pirang makhlukna Allah ayastaghfiru kana yen macakeun istighfar itu makhluqatihi lahu ka ieu man ba'da mautihi sabada mautna ieu man. Ayat timbal balikna ketika orang memperbanyak sholawat maka ketika orang wafat mati banyak yang membacakan istighfar untuk kita. Wa qala alaihi salam aksiru minas sholati alayya aksiru kudu ngalobakeun maraneh kabeh minas sholati tina macakeun sholawat alayya ka kaula fa inna hatta satuna sholat nurun tengah jadikeun cahaya fil qabri na kuburan wa nurun jeung cahaya ala sirati kana siratal mustaqim wa nurun jeung cahaya fil jannati di surga. Wa qala jeung ngucapkeun kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru kudu ngalobakeun maraneh kabeh minas sholati tina maoskeun sholawat alayya ka kaula fa innaha tasastuna salat tutpiu eta matak mareuman itu salat ghadabal jabbar kana bendukna Allah nu maha perkasa wa tuhinu jeung ngalumpuhkeun itu salat kaidah syaitani kana tipu dayana setan. Wa qala jeung nyaurkeun deui kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam aksarukum salatan alayya aksarukum azwajan fil jannah aksarukum ari panglobana maneh kabeh na salatan salatna alaika kaula aksarukum eta panglobana maneh kabeh naonana azwajan pirang-pirang istrina fil jannati di surga. Nu panglobana sholawat panglobana pamajikan di surga. Mudah-mudahan termasuk di dunia. Wa fi hadis jeung eta tetep pina hadis marfu'un dari hadis marfu'. Anu teu mampu mah hiji we cukup. Ma jalasa qaumun fatafarraqu an ghairi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa tafarraqu an antanna min jifati himarin. Ma jalasa tepati-pati diuk maksudna mangari tepati-pati ngariung sa qaumun kaum-kaum fatafarraqu tuluy papisah barudal itu kaum an ghairi salati tina henteu maca shalawat heula ala nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila tafarraqu kajaba papisa itu kaum an antanna tina nu leuwih bau min jifati himarin tina bangkena himar. Lamun riungan teu disolawatan seolah-olah riungan nu pangbauna. Atuh lamun bubar teh berarti bubar tina riungan anu bau leuwih bau tina bangke himar. Qala nyaurkeun sa Ibnul Juza dina kitab Al-Bustan fa iza kana maka di mana-mana kabuktosan sanaon al majlisu majlis allazi anu la yusalla anu teu dibacakeun sholawat naon fihi di ieu majlis yakunu tah kabuktian ieu majlis bihadil hala eta kieu kaayaanana maksudna mah teu aya nu bau tibatan bangke himar ka jabatan majlis fala gorro maka teu aya tipuan maksudna maka teu aya kasamaran naon wa ayatafarraqa jeung yen papisah sal musalluna nu macakeun sholawat alih ka kanjing Nabi mi majlisihim ti majlisna tu musallun an atyabi min khazanatil itori tina pangseungitna tina gudang-gudangna seseungitan. Lamun hiji majlis ieu majlis ya dibacakan sholawat maka orang bubar berarti orang bubar daripada nupang sengitna gudang-gudang parfum simpanan. Berarti sholawat adalah pewangi mulut dan pewangi ruangan. Sholawat eta secara hakiki pewangi mulut. Wazalika sareng ari itu fala gharra wa ayatafarraqal musallun alaih li'annahu karna saytuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam
karena tak kabuktosan kanjing Nabi atyabu thayyibin eta pangsengitna anu senggit kabeh watharu tahirin pangsucina anu suci kabeh wa kana jeung kabuktosan kanjing Nabi iza takallama di mana-mana sasauran kanjing Nabi nyarios kanjing Nabi imtala atah pinu non al majlisu riungan bi atiyaba kunu leuwih alus min rihil miski tina seungitna minyak kastori wa kadzalika jeung nya kitu deui imtala al majlis bi atiyaba min rihil miski majlisun ari hiji majlis tempat riungan yuzkaru nu caritakeun pina ieu majlis saha an-nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam tanmu bakal timbul minhu ti itu majlis non raihatun sesengitan thayyibatun anu seungit tahtariku anu nembus itu raihah as-samawati sab'i ka pirang-pirang langit 7 hatta tantahia sehingga paragat itu raihah ilal arsy kana aras wa yajidu jeung mendakan saha kullun saban-saban sahiji min khalqit makhlukna Allah rihaha kana seungitna itu raihah fil ardi di buka bumi ghairil insi anu salian ti manusia wal jinni jeung jin ku makhluk anu sejen mah ieu majlis teu kaambeun seungitna luar biasa ngadalingding sanajan ieu majlisan marandi tetep seungitna luar biasa teu kaambe eta seungitna ku urang mah ghairil insi wal jinni fa innahum maka saestuna itu al insi wal jinni law wajadu lamun manggihan itu insi jeung jin tilkar raihata kan itu sesengitan lastaghala yakin bakal katungkul saha kullu wahidin saban-saban sahiji minhum ti itu insi wal jinni bilazzatiha kana kelezatan itu raihah an ma'isyatihi cul atau meninggalkeun tina kahirupanana itu si kullu wahid wala yajidu jeung teu mendakan tilkar raihata kana itu sesengitan saha malakun malaikat au khalqun atawa makhluk min khalqillahi ti makhluk-makhlukna Allah illa stagfaro wala yajidu logatna jeung teu pati-pati manggihan jeung teu pati-pati manggihan kana eta sesengitan para malaikat jeung makhluk-makhlukna Allah illa stagfaro kajaba minta pangampura itu malak li ahlil majlisi ka ahli majlis wa yaktubu jeung nuliskeun itu malak lahum pikeun ahli majlis bi adadi hadil khalqi kusabing bilangan ieu makhluk kullihim tegasna kana sakabehna ieu khalqi hasanatin nuliskeun kana pirang-pirang kahadean wa yarfa'u jeung ngangkatkeun itu malak lahum pikeun ahli majlis bi adadihim ku sabing bilanganna itu khalqi darajatin kana pirang-pirang darajat sawaun sarua bae kana kabuktosan fil majlisi di majlisna saha wahidun saurang au mi'atu alfin atawa 100.000 urang kullu wahidin ai saban-saban saurang yahudu eta bakal nyokot ieu kullu wahid min hadal ajri tina ieu ganjaran misla hadal adadi kana pantarna ieu bilangan wama jeung ari perkara indallah anu tetep disandingan Allah aksaru eta leuwih seueur faya ikhwani maka haye dulur-dulur kaula iza alimtum di mana-mana geus nyaho maraneh kabeh zalika kana itu fadilah ditulis fa aksiru tah kudu ngalobakeun maraneh kabeh minas sholati tina maoskeun sholawat ala hadan nabiyil karim ka ieu nabi anu mulia li annahu karna saestuna kanjing nabi huwa taritu kanjing nabi alwasitatu eta pelantara al uzma anu agung lana pikeun urang sadaya fi kulli ni'matin binasaban-saban nikmat laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflak lamun ta ya rasul moal diciptakeun ieu alam dunia ieu alam dunia teh kabeh nikmat berarti wasilah kubro perantara terbesar ayana ieu nikmat berkat ayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bacakanna sholawat
wasitatul uzma lana fi kulli ni'mah. Bal huwa balik tari kanjing Nabi aslul ijadi eta pokokna diayakeun likullil makhlukin pikeun sakabeh makhluk. Kama qala seperti geus nyaurkeun sahadul izzati Allah ngagaduhan kamuliaan wal jalal jeung keagungan laulaka lamma khalaqtul aflaq. Laulaka lamun mah taya anjeun, laulaka lamun mah taya anjeun, lamma khalaqtu tah moal nyiptakeun kaula al aflaqa kana pirang-pirang pajajahan. Wabil jumlati jeung kalawan garis besarna atau sareng kalawan secara globalna. Fa fawaidus sholati mangkari pirang-pirang faidah tina macakeun shalawat ala nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuhsa eta teu bisa diitung itu fawaidus sholati ala nabi. Di antara fadilah tina shalawat kahiji minha eta tetep tina sapalihna fawaidus sholat annaha sayyiduna sholawat maksudna tajlu eta matak nyaangkeun itu salat al-qalba kana hate minaz zulmati tina popoek wa ta'ni wa tughni jeung nyukupkeun itu salat anisahi tina guru. Di akhir zaman cenah ge hese nangan guru tah lamun di zaman geus hese nangan guru bacakeun shalawat sing loba eta shalawat nu bakal ngabimbing ka urang. Kadua watakuru jeung kabuktian salat sababan tengah jadikeun sabab bil wusuli kana bisa wusul nepi hate maripat ka Allah. Katilu watuksiru jeung ngalobakeun salat arrizqa kana rizki. Kaopat wa annaman jeung satuna jalma aksara nu ngalobakeun ieu man min hatina macakeun salat shalawat maksudna harama tabakal ngaharamkeun sallallahu Gusti Allah jasadau kana jasadna ieu man ala nari kana neraka. Kama sapertikeun perkara qolan geus nyaurkeun saha nabiyyu kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saur rasul kieu ata geus sumping ning ka kaula sa Jibril malaikat Jibril bibisyaratin kalawan nyandak pangbubungah lam yatinu teu pernah sumping itu Jibril ning ka kaula bimisriha kalawan mawa pantarna itu bisyarah qattun sama sekali. Kumaha informasi menggembirakan ti malaikat Jibril ka Rasulullah. Qala nyaurkeun Jibril man shalla alaika min ummatika marratan wahida sallallahu alaihi biha asra. Man sahajal masalal macakeun shalawat ieu man alaika ka anjeun Muhammad min ummatika ti umat anjeun marratan wahidatan kana sakali balikan salatah bakal macakeun shalawat sallallahu Gusti Allah alaihi ka ieu man biha ku itu marratan wahida asron kana 10. Satu kali sholawat dibalas 10. B. Waman sareng sahajal masola anu macakeun sholawat ieu man alika ka anjeun asron kana 10 sholat bakal macakeun sholawat sallallahu Gusti Allah alaihi ka ieu man biha ku itu asron mi'atan kana 100. Sholawat 10 kali dibalas ku Allah 100. C. Waman jeung sahajal masolan makskeun shalawat ieu man alika ka anjeun ya Muhammad miatan kana 100 salat bakal macakeun shalawat atau ngabalas shalawatna sallallahu Gusti Allah alaihi ka ieu man biha ku itu mi'ah alfan 1000. 100 shalawat dibalas 1000. D. Waman sareng sahajal masolan macakeun shalawat ieu man alika ka anjeun alfan kana 1000 harama tang ngaramkeun sallallahu Gusti Allah jasada kana jasadna ieu man ala nari kana neraka. Maka setiap hari maksimal minimal lah 100 urang sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad eta nu ringkas disebutna shalawat Jibril eta teh sallallahu ala Muhammad. Wayan bagi jeung penting li saksi pikeun jalma iza shalla di mana-mana macakeun shalawat ieu si sakhos alaihi ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam naon ayyakuna yen kabuktian ieu sakhos bi akmalil halati eta kalawan pangsampurana pirang-pirang tingkah atau keadaan mutatahiran barina anu suci mutawaddian barina wudu mustaqbil kiblati bari anu madep kiblat. Tata krama membacakan sholawat 1.
suci. 2 punya wudu. 3 madhab ka kiblat. 4 mutafakkiron baina nu tafakkur fi zati nazatna kanjing nabi as-saniyati anu luhur li ajli bulugin nawali karena arah-arah nepina kana nu dirawat teh dihasilkeun. Wal amaniyati jeung pangarep-ngarep harapan. Ketika membacakan sholawat mentafakuri kemuliaan Rasul, eta mata mempermudah hasil tujuan bulugun nawal sampai kepada yang diinginkan. Wal amaniyah dan harapan. Kalima wa yuratila jeung yenartilkeun jalma al hurufa kana pirang-pirang hurufna sholawat. Kagenap wa alla yuajjila jeung yen ulah gagancangan jalma fil kalimati dina ngucapkeun pirang-pirang kalimat sholawatna. Kama sapertikeun perkara qala nu nyaurkeun kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza shallaitum di mana-mana macakeun sholawat maraneh kabeh alaya ka kaula fa ahsinu tah kudu ngaluskeun maraneh kabeh as-sholata kana bacaan sholawatna alaya ka kaula. Fa innakum tahsistuna maraneh kabeh la tadruna teu nyaho maraneh kabeh la'alla zalika buah-buah itu salat maksudna sholawat yuradu eta diasongkeun itu zalik alaya ka kaula. Faqulu mengaku mengucapkeun maraneh kabeh Allahumma ij'al shalawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmah ilaih. Kalimat sholawat anu bagus diantarana Allahumma ya Allah ij'al mengajadikeun Gusti shalawatika kana pirang-pirang rahmat Gusti wa barakatika jeung pirang-pirang barokah ti Gusti ala sayyidil mursalin kajungjunan sadaya alam wa imamil muttaqin sebagian jeung ka imamna muttaqin nyaeta Rasulullah wa khatamin nabiyyin jeung panungtungan para nabi sayyidina tegasna junjungan urang sadaya Muhammadin tegasna kanjeng Nabi Muhammad abdika tegasna hamba Gusti wa rasulika jeung utusan Gusti imamil khairi pamimpin kahadean wa qaidil khairi anu nungtun kana kahadean wa rasulir rahmati rasul atau utusan nu nyandak rahmat. Allahumma ya Allah ib'as muga ngirimkeun maksudna ngadugikeun Gusti huga kanjing Nabi al maqam al mahmud kana maqam nu dipuji nyaeta dina poe kiamat syafaatul uzma disebutna maqamul mahmud alladzi anu yaghbitu anu kabitaeun hu kana itu maqamul mahmud yaghbitu anu kabitaeun hu kanjing Nabi fihi na maqamul mahmud sahal awwaluna ulama-ulama nu baheula wal akhirun jeung ulama-ulama nu palanderi kabeh. Rawakan hadis Dalimi Syekh Dalimi marfu'an baina hadis mauquf katampi ti Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Itulah diantara bacakan sholawat. Aya deui sebagian ulama salaf anu sok biasa maca dalailul khairat. Tentang kebolehan dalailul khairat aya sebuah perumpamaan contoh dina kitab I'anatul Talibin. Jeung deui biasa nama para pengamal dalailul khairat eta teh bacaan sholawat sudah bersanad kepada pengarangnya kitab dalailul khairat yaitu Syekh Sulaiman. Selanjutnya komentar daripada maksud matan. Wa qaluhu sadang ari kasauran musannif al-Mustafa lapad al-Mustafa maknana ail mukhtar tegasna dipilih min jamil khalqi ti sakabehna makhluk sallallahu alaihi wasallam fa huwa mangkari kanjing Nabi afdalu eta leuwih utama minal malaikati tibatan pirang-pirang malaikat. Kadua wal ali jeung kakulawargi ay wassalatu tegasna mah ari sholawat alal ali eta tepa kulawargi kanjing Nabi. Waqtalapu jeung istilah para ulama fi tafsirihim dina nafsirkeun lapad ali keluarga ala aujuhin tepan kana pirang-pirang jalan pendapat.
bermacam-macam pendapat tentang makna Ali. Faqala mangka nyaurkeun sa Syafi'i Imam Syafi'i wal jumhur jeung ari numutkeun kaul jumhur hum eta ari tu Ali mukminu Bani Hasyim eta jalma-jalma nu iman ti Bani Hasyim wa Banil Muthalib sareng Bani Muthalib. Pendapat kahiji nu dimaksud keluarga teh nyaeta orang iman golongan Bani Hasyim jeung Bani Muthalib. Dina silsilah Rasul aya Hasyim Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Muthalib. Lain Muthalib nu eta. Muthalib putrana Hasyim. Ta Hasyim teh gaduh wargi namina Muthalib, Muthalib nu ieu. Aya deui Naufal. Ta. Aya deui Abdus Samsin. Ari Hasyim sareng Muthalib mah eta mah balager saroreh bersahabat. Akhirnya diaku sebagai keluarga silsilah di Rasul. Maka disebutna Bani Hasyim, Bani Muthalib. Anapun Abdus Samsin jeung Naufal mah henteu bersahabat, maka teu dianggap keluarga. Pendapat kedua, wakila dijeng caritakeun deui anu dimaksud keluarga auladu Fatimah eta pirang-pirang putrana Siti Fatimah radhiyallahu anha. Berarti para habaib, para syarifah eta dimaksud pendapat kedua. Wakila jeung dicaritakeun deui aya dimaksud ku Ali kullu mukminin eta sakur-sakur jalmi nu mukmin taqiyyin anu takwa. Pendapat kaul katilu adalah setiap orang mukmin yang bertakwa, termasuk orang para santri, termasuk keluarga Rasul. Pendapat kaopat wakila caritakeun deui jami ummatul ijabah eta sakabeh umat ijabah. Umatul ijabah teh maksudna setiap orang nu ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ijabah teh berarti maksudna nohonan kana panggilan ngucapkeun syahadat. Berarti seluruh orang mukmin meskipun anu maksiat kasupkeun keluarga. Menurut pendapat kaul keempat, jami'u ummatul ijabah. Mana lebih cocok waladzi jeung ari anu ikhtaru anu geus milih kana ieu ladzi sabadul mutaakhirin sebagian ulama anu palandiri sadaya annahu kana saestuna kalakuan jeung tingkah layut laku eta teu diucapkeun naon alqaulu ucapan fina ieu lazi bal yufassaru balik tadi jelaskeun itu lazi fi kulli maqamin dina setiap maqam tempat bimaku perkara yunasibu anu ngamunasabahan itu emak hu kana itu makom. Mana dari 5 makna keluarga nu paling cocok? Maka jawabanana disesuaikan dengan tujuan eta doa. Silakan pilih yang lebih cocok. Contoh, fa fi qalihi maka tetap yang dawuhan jalma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad alladzina azhabta anhumur rijsa wa tahhartahum tathira. Ieu mah aya sifatannya keluargana. Ya Allah muga masihan rahmat ka kanjeng Nabi Muhammad sareng ka keluarga kanjeng Nabi Muhammad. Alladzina tegasna jalma-jalma azhabta nu geus ngabersihkeun Gusti atau ngaleungitkeun anhum ti ieu lazina arrijsa kana kokotor wa tahharta jeung nyucikeun Gusti hum ka ieu ladina tathiron kalawan nyucikeun sadayana sanyana. Aya embel-embelan kulantaran aya embel-embelan yufassaru tadi tafsiran itu lapad ali bi ahli baitihi ku ahli bumina kanjeng Nabi. Berarti auladu Fatimah. Kedua, wa fi qaulihi jeung eta tetep dina ucapan jalma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad aya sifat kieu alfa izina nu bagja kabeh biridhoka ku karidoan Gusti. Yupassaru tadi tafsiran itu lapad alina bil muttaqin ku jalma-jalma anu takwa. Berarti maknana kullu mukminin taqiyyin. Katilu wa fi qali jeung tetep dina ucapan jalma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alina mutlaknya teu aya kata embel-embel tambahan.
maka yupasaru ditafsiran telapan ali bijami ummatil ijabah kusakabeh umat ijabah anu nohonan panggilan syahadat, berarti seluruh orang yang beriman. Wala hadza jenetepan kana ieu yupasaru bijami ummatil ijabah al muradu ayuni maksud bihim ku ieu ali huna di dieu jami'u ummatil ijabati eta sakabe umat ijabah. Lakin alaihi tetapi eta tetap kana itu murad yakunu kabuktosan naon qaluhu ucapan musannif ba'da ma sahbin sabada lapad ma sahbin min dzikril khasi ba'dal am tina nyaritakeun anu khas sabada anu am wala mani'a jeung teu anu nyegah minhu tina tu dzikril khas ba'dal am. Al i'rab ma hartosna cara nga'iroban atau menjelaskan tentang tarkiban tina eta nazoman, maka bisa dibaca sendiri-sendiri teu kedah di logatan. Sekian kajian Kifayatul Atqiyah bait pertama dan kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.